Waki bulan Garut ombak basisir ketir dina waktu eta sayang heula kakarang gajah los ka jojontor sancang. Cenah ceuk beja baheula aya negara sancang Pakuan Pajajaran katelahna Prabu Siliwangi nu jadi rajana Sakti Mandraguna. Mane dislamkeun anjeunna alim diunak putrana Prabu Kian Santang tilam di leuweung eta tilam di leuweung eta sancang nu cane gegeman. Cenah ceuk beja baheula aya negara sancang Pakuan Pajajaran katelahna Prabu Siliwangi nu jadi rajana Sakti Mandraguna. Bade dislamkeun anjeunna alim diunak putrana Prabu Kian Santang tilam di leuweung eta tilam di leuweung eta sancang nu cane gegeman. Bade dislamkeun anjeunna alim diundang putrana Prabu Kian Santang tilam di leuweung eta tilam di leuweung eta